Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lampe. Wilujeng enjing mita sadaya tekang deui sareng sekuring putra pipas sarerekan abdi Alia. dina program Warta Sunda TV. Aya sababaraha warta anu asup ka redaksi Sunda TV baris digikeun ka 3 menit kapayun. Pamirsa nyunggukeun ibar sarengkepna. Mait pendaki awewe asal marga Tambana desak Made Putri Swasti Asiti diungsikeun di lapingan antara Bukit Tarunya jeung Gunung Abang. Mait korban kapanggih dina jurang jerona 250 meter. Kapanggih maot evakuasi dilaksanakeun dugi ka tabu 80 wita. Tim dugi ka Pasigi sareng ngalaksanakeun pameriksaan teras mayit korban dibawa ka RS Bangli. Teras Kapolres Kinantamani Komisaris Iji Nengasuh Karna. Kadetik Bali Sabtu 14 September 2024. Warta salanjengna baris didugikeun ku rekan abdi Alia. Informasi kakumpul organet Made naik Gunung Abang sareng rerencangan Made Surya 30 di Desa Usagan Kuta Selatan Bandung Jumaah Isuk 13/8/2024. Dua nana kamimitian ai kira-kira jam 6 juta ngaliwatan jalur kaler ngaliwatan jalur pendakian Bukit Senuyan. Nanging awewe 28 tahun eta reson nalika nepi ka tengah jalur ka Gunung Abang kira-kira jam 9.30 kita manehna murah ka jurang belah wetan. Kaayaan lokasina leuwih jadi pangungsian putih dihentikeun kamari cek Sukena. Pamiasa sakitu pidangan warta dina deungeut ayeuna ngawakilkan alus pamumpang Sunda TV. Simkuring pun Alia sareng rekan abdi Rapipah Saja Amin Mungkur Abdi Mundur. Nada hapunten sabudaya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.